Seorang pemuda mendapatkan uang 16 juta hasil dari menjual belut. Bantuannya pun euy ngarit pun euy. Iya roti beak ku saya. Oh no. Henteu mang urang mang. Ya cai beak ya. Oh ngaku sia. Henteu mang. Ngaku sia. Cak teu mang cak mang. Jadi gimana woi? Hei, Mang hei. Baju aing ka mana? Wah, leungit ini. Kalaras makin nuki ah. Sama era di jalan. Ayan euy menang bola podcast santai menang. Oh, gajeng meuli beas. Si Iki ah. Bapak duit na di mana nya? Jeung kopi sawari meuli beas jeung sangu. Ieu naon nya? Ah, emang kewe nu. Oh ya. Ya menang duit loba ke di mana? Heuh tepung da aing mah digawe kamari ngarit goblok. Sama ajakan ku aing mumul tuh da ngadon ngurek ka sawah. In kitu ki. Kumaha tepung? Yuk gara nyari tanah di dia yuk. Di mana, Pung? Merah da ieu. Kunaon sia Pung ku aing ngajakan ngarit kamari mung Pung? Lain gitu. Orang teh maca berita nu dina koran. Heeh. Seorang pemuda mendapatkan uang 16 juta Terus dari hasil menjual belut. Kan kumaha itu udah kakak direbut. naonna? Orangna. Oh, heeh. Teu kaburu parat aing teh tuluy ngurek. Efek aing teh katipu. Ku koran teh. Heeh. Kumaha cenah? Ngajualna 16 juta teh jeung sawah-sawahna. Di dia mata saya masuk bawah-bawah teuing kuda Pung. Lain orang nu boloho. Korana kumaha direbut udah. Jadi teh parat macana. Emang aing nanya Pung? Teu bisa yang nyaho we. Nuhun. Ai manehna naonan kamari ka mah baju urang. Har sugan eta teh Pung lama. Kalau teh di bawah jeung kekesnya di imah. Caliwura wae sia mah. Baju maneh teh nya? Heeh, jadi aing kaeraan. Sudah baju maneh mah jiga lama Pung. Kaeraan aing Kusaha? teu make baju calana aing kepaksa we ku ieu non kalaras. Balik teh nya. Heeh. Kaeraan aing ku si Neng. Kunaon? Papangi. Papangi di jalan. Aing jadi kawas siga nu gelo. Da sia mah Pung siga nu gelo ieu masih teu make baju ge Pung. Heeh, Masih aing make baju gangan siga nu gelo Maneh maneh. lanceukna nya. Heeh, aing Lanceuk nu lanceukna. gelo. Saya kalau gelona anjing. Dasar. Mana hayang kopi emung Pung? Hayang atuh ngopi. Sang beli yuk ka warung yuk ku aing jajanan manehkeun lah. Ayo. Hayang naon ge ku aing pangbelikeun lah. Ya, siap boga lah. duit mah Pung. Siap. Aing cobaan mah moal sore Pung. Angker. Ki. Naon deui Pung? Awe nu ari tanya geulisna nya. Nu di jalan? Heeh. Heueuh eta mah geulis anjing dekat herang gitu. Maneh bogoh nya? Bogoh. Bantuan kumaha carana nya? Yeuh, karena mah kieu. Omen heula beungeut sia sama mah hayang ka awewe ge. Heuh da beungeut aing teh saung butut di omean. Emang butut kan butut maneh mah? Kumaha nya carana? Bener tuh bantuan. Kala. Oh, kieu Pung. Heeh, halus teu? Mantap. Hayu tuh yuk. Siap, itu.
gitu pur-pur kasamet lah. Saperkeun we ah. Man. Sep. Sugan lain maneh, Man. Sep, Man. Kenaon Mas sorangan kitu, Man? Ah, akhirnya bisa ini. Buah-buah kermu zaman Pasti mana gini? Banyak ya. biasa orang mah ulin jalan-jalan. Jangan-jangan dah itu juga nu loba duit. Ya heueuh tuh mah urang mah jalan mah aya. No. Tadi lemur cicing. Man. Bae masa nempuan awewe di mana tuh? Awewe. Heeh. Oh, budak mamang. Emang mamang mana kereuneuh budak anakan? Lain gitu. Mamang urang. Heeh. Kawin yang bibi urang. Heeh. Kawin-kawin kieu. Anakan. Heeh. Kunaon gitu? Lumayan man euy. Wali restuan ka mana mah euy? Kunaon? Urang domba boga? Lah ada bapak-bapak nih domba kita. Kunaon gitu mana? Resep ka dulur urang. Heuh, resep man. Terus Bantuan. gampang tah saen kian orang mah gampang. Ya kian. Aya. Ah mana yang mata duitan maneh? Siapa namanya? Da iker kieu mah kudu nanami di halal teh. Gampang lah. Iya. Siap ke? Siap, Pung. Tungguan di dieu. Jarang deh ngaliwat. Uing di mana, Pung? Urang ka ditu. Tadi dia tah. Uing di ditu. Wah, aya euy. Pung. Siap, Pung. Minta duit. HP. HP. Tah mana? Dah mana? Kenalan aing capung. Aing begal. Ah. Aduh. Cenah aneh si Cepung mah. Sieun aing. Ini naon deui cenah? Neng teh pernah naon? Henteu, atuh pernah naon? Teh neng saalit. Udah nih meni bareng nu. Tadina ieu mana? Atuh yuk urang di ubaran we. Yuk, Tuyos neng. yuk we. Duh. Si Cepung manyaan nanya pernah aing mah. Ah. Coplok mah huntu. Ah. Aya rantang, saya tadi. Aya di apa? Aduh, dikit kayaknya. Aduh. Jadi neng aduh, Nya ngalaunan ya ge apaan? lalaunan. Aduh. Aduh. Kunaon ya? Tadi kan urang teh kelempang di gang asem kalau di dinya gas eta alopotan. Terus aya nu begal.
pokoknya make ieu eta naon kieu teh pokona mah. Ngabegal naon ya? Minta duit ke urang teh cieu urang teh mau duit. Terus ieu HP naon? Kikituan teh jeung urang teh. Terus kumaha tuh? Aya nu nulungan untungna teh. Saha si Acapung kok. Oh, nu bas eta moto? Heeh. Geus eta moto. Oh, Tagar lu ada mah jagoan ieu mah. Silatna jeung begal. heuh nya. Heeh. Terus si Acapungna teh kunaon naon? Boro-boro puguh barang mah bangetna ge. Heuh nya? Heeh. Karunya atuh? Heeh, puguhan, tapi da geus diubaran tadi teh. Oh, ya atuh syukur. Ujung aya si Acapung. Singit galin dina si Neng tuh. Jangan kah. Ayak sare. Amungan. Bung, sama gobloknya anu ngeuleuh ka aing kamari dulu untuk aing. Dulu anjing hendak aing ke tangga. Heueuh mah hampura ya. Sama nyaan Kurang beunang beunang ieu tuh. bohongan. Kurang beunang tuh. Da teu ka Japung aing geus teu kumaha deui mi jiga. Untung diubaran si Neng euy aya. Da, Hampuranya kamari ya. heueuh bayar tuh. Nuhunnya kamarinya. Nya sami-sami pung. Halus pisan ideuna Wes, euy nya tuh. Wayahna mah neka tonyok deh. Heueuh pugu aduh nyut-nyutan kieu euy euy. Keun wayahna we. Ieu kumaha ieu? Ah, lampir di tamal we tuh. Aya teh tamara pung. Aya Alteko, di Alteko. Bae pung heueuh pung. Heeh. Pantakeun namanya aya pung ya. Aya ketanuhnya. Jadi tekasep pung. Halus gitu. Sugan jeung sugan maneh ieu boga deui ide itu. Idenya. Duh, ide masa eueuh pung aya ge Edi euy. Edi, Heeh. Mang Edi tah mah. Ide. Oh, pas ide. kamari, heeh. Kela. Nu mantap yang di mana mah ide. Kela pung. Oh, aya pung euy. Aya. Heres pung. Mantap. Resep orang makan resep KWW. Bantuan man gitu. Anjing. Action. Jangan ngobrol lah. Ngomong kamu. Action. Neng tuh kuna naon neng? Astagfirullahaladzim. Eh naon ya? Iya. Dah. Iya. Action. Kunaon nih cenah ih? Aulia heula. Kunaon? Balik kan nih. Action. Kunaon ya? Tadi kan urang teh keur